wa ghairu madin mislahu qad amila kana ghairu madi minhu astu'mila wa ghairu madin sareng ari salian ti fi'il madi qad amila eta nyatana beramal itu goer mislahu kana sapertikeun itu madi hingkana lamun kabuktian naon gairul madi salian ti fi'il madi minhu tina itu madi usumila eta dipake itu goer sumila eta dipake itu goer wa fi jami'iha tawassutal khabar ajiz wa kun sabqahu wa ajiz ejeng kudu ngameunangkeun anjeun fi jami'iha tawassutul khabar kadanya tawassutul khabar kana nengah-nengahna khabar fi jami'iha dina sakabehna itu kana ejeng akhawatna fi jami'iha dina sakabeh kana ejeng akhwat wa kullun ejeng ari sakabeh ulama nahu hadzara eta ngalarang itu kulun sabqahu kana ngaheulakeunana khobar dama kana lapadama dama kana lapadama kadzaka etanya kitu deui hadzar sabqu khobarin ari ngaheulakeunana khobar manafiyah manderikeun kana manafi manafiyah kana manderikeun manafi Paji maka kudu ngadatangkeun anjeun biha kana itu manafiyah macduwatan bari anu disandingan la taliyatan lain anu nyandingan la taliyatan lain anu nyandingan waman usabki khabari laistastufi waman usabki khabari laisa ejeng ari nyegah ngaheulakeun khobar lapad laisa atawa ngalarang bisa nyegah teh ejeng ari ngalarang ngaheulakeun khobar lapad laisa ustufi eta dipilih itu man'u ustufi eta dipilih itu man'u wadu tamamin jeung ari amina wasih anu tam jeung ari amina wasih anu tam ma eta amina wasih sian ma dinya amina wasih ma eta amina wasih yak tapi anu ngalap cukup itu ma birofin kana ropa birofin kana ropa
Wama jeung ari amina waseh siwahu anu salianti itu zu tamamin nakisun eta amina waseh nakis. Nakisun eta amina waseh nakis. Wa naksu jeung ari amina waseh nakis kofi kadinya heula. Kofi eta dipilih itu naksu fi fatia dina lapan fatia. Laisa jeung lapan laisa. Zala jeung lapan zala. Daiman bari anu salawasna. Daiman bari anu salawasna. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kene ngajelaskeun kana jeung akhwatna. Kamari dicaritakeun lapad kana jeung akhwatna bahwa kamari akhwat lapad kana itu aya anu beramana, aya anu make syarat, aya anu henteu make syarat. Geusna kamari dicaritakeunnya. Terus ayeuna wa ghairu madin mislahu qad amila in kana ghairu madi min ustumila. Wa ghairu madin jeung salianti fi'il madi. Salianti fi'il madi berarti fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Qad amila eta terkadang eta nyatana beramal itu ghair. In kana ghairu madi min ustumila di mana-mana salianti fi'il madina eta dipake atawa tinggal diheula kana sarana ngarangeunangan. Hadil afalu ala kismaini ieu fi'il anu kamari nyaeta akhwat lapad kana ala kismaini eta teh aya kabagi dua bagian. Ahaduhuma ma yatasarifu nu kahiji nyaeta aya amil nawasih akhwat lapad kana ieu anu mutasarrif. Anu mutasarrif berarti kumaha? Kata sarif nya mutasarrif teh aya fil madina, aya fil mudharina, aya masdarna, aya isim fa'ilna. Hiji ta anu mutasarrif. Mana bainu mutasarrif wa huwa ma ada laisa wa dama nyata amil nawasih anu salian ma ada teh saliannya ada kan itisna. Ma eta perkara ada anu ngalianan itu mah laisa wa dama salian teh lapan laisa jeung lapan naon? Dama. Nah, kamari kan lobanya. Ya sabaraha kamari teh? Akhwat lapan kana teh. Loba pokona mah kamari. Tah, salian teh lapan laisa jeung lapan dama eta kabehanana nu kumaha? Mutasarrif. Gitu. Dekan deui. Akhwat lapan kana anu kamari salian teh lapan laisa jeung lapan dama eta ngaranna akhwat anu mutasarrif. Es. Wasani anu kaduana mala yatasarifu aya anu henteu mutasarrif anu teu katasrif. Wa huwa laisa wa dama nyata aya dua anu teu mutasarrif. Lapad laisa jeung lapad dama. Ieu lapad laisa jeung lapad dama henteu mutasarrif. Awa fi'il mudhari'an, awa isim fa'ilan, awa fi'il amaran. Nah, ieu lapad anu duanya laisa jeung lapad dama. Ningal ya daiman. Pan ieu lapad dama syarat hayang beramal teh kudu katerapan ku ma masdariyah. Nah, anu katerapan ku ma masdariyah teu bisa kecuali kudu kaluaran tina fi'il madi. Nah, maka ieu dama ieu katerapan ku ma masdariyah salian teh fi'il madi teu bisa katerapan ku ma masdariyah. Dah, atak bahasana di dieu anu la yatasarrif anu henteu guar mutasarrif anu teu katasrif geus nya.
Fanabaha al-musannif bihadzal baiti maka ngelingan musannif dina ieu baiti alama anna ma yatasarrifu min hadzal afali ya'malu ghairu madi minhu amal madi. Nah dina ieu baiti rek ngajelaskeun nyaeta amil nawasih lapad kana jeung akhwatna anu mutasarrif. Ta anu mutasarrif ieu beramal lain fi'il madina oge beramal. Salian ti fi'il madina oge beramal. Berarti fi'il madina beramal, fi'il mudharina beramal, masdarna beramal, isim fa'ilna beramal, fi'il amar, fi'il nahi oge beramal. Lamun cek jurumiyah mah naon ning aya nih? Jurumiyana ning. Jurumiyana naon? Aya ning lain fi'il madina wungkul termasuk fi'il mudharina jeung masdarna jeung isim fa'ilna itu bisa beramal seperti itu fi'il madina naon? Wa ma ya tasarrufa eta sakitu teu panjang-panjang deui pondok tapi nyogok. Saeutik tapi kabeh kumaha? Kababan kana fi'il madina yakunu beramal engke bakal ngabogaan isim bakal ngabogaan naon khabar. Cara orang contoh di dia aya contohna. Tingali dina sarana aya contohna. Sahih Al-Qur'an ta contohna. Wa dzalika huwa al-mudhari nahu. Contoh fi'il mudhari ya. Yakunu Zaidun qaiman, yakunu bakal pabuktian sajaidun kijaid qaiman eta anu nangtung. Mana isim yakununa? Zaidun khabar yakununa. Oh iya beramal, tapi fi'il mudhari. Ya. Syahid Al-Qur'an kalau Allah Ta'ala wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa yakuna ajeng yen bukti sa rasul alaikum pikeun rajin kabeh syahidan eta anu bekal ngajadikeun naon saksi. Mana isim ka yakununa rasul mana khabarna pan beramal seperti kenapa kana wala amru contoh fi'lam warnahu kunu qawwamina bil qisti. Kudu bukti aranjeun kabeh qawamina eta jadi pirang-pirang kaum bil qisti kalayan naon adil qisti teh adil. Nah ieu aya lapad kunu fil amar. Mana isim yakununa? Isimna mana? Isim domir. Mana khabar kununa? Nah, ada khobarna maka tiga nasab. Qawamin itu kan tiga nasab beda. Itu khobarna. Qala Allah Ta'ala aya deui. Qul kunu hijaratan au hadidan. Qul bijakeun ku anjeun. Kunu kudu bukti anjeun kabeh. Hijaratan eta teh batu. Au hadidan atawa besi. Nah, iya lapad kunu. Mana isim kununa? Isim domir khabar kununa. Hijaratan tu oge naon deui? Beramal. Jadi kabeh beramal wa ma tasarrafa minha. Wasma fa'il contoh isim fa'il. Nahu Zaidun kainun akhoka. Zaidun ari ki Zaid. Kainun eta bukti itu Zaid. Akhoka eta dulur anjeun. Mana amil nawasena? Kainun. Mana isimna? Isim domir mustatir. Mana khabarna? Akhoka tuh. Ieu lapad kainun oge beramal. Ngaropakeun kana isim nasabkeun kana khabar. Wa qala syair ayata syair. Dina syair oge ayata. Ya bana bahar tawil. Fa'ulun ma
Cimbalik itu ka mana teh? Ulun mafailun ulun mafailun ulun mafailun ulun mafailun ulun mafailun tuluh mafailun wa maku luman yubdil wa syashataka inan akhaka idza lam tur fihila kamunjida wa maku luman yubil basyasha takainan akhaka idza lam tulfihi la kamunjida makasara wa mako luman yudil basyashataka inan akhaka idza lam tur ila kamunjilan wa makuruman yudil basyasha takainan akhaka idza lam ila kamunjilan. Ya, rogatan lah. Wa ma jeung henteu kuluman ari sakabeh jalma yubdi anu negrakeun itu si kuluman albasyashata kana bear budi teh mesem gitu. Ketika papanggih siri tanu kitu ngaranna basyasha, ketika papanggih tanu kitu ngaranna basyasha. Sodako, tabasum itu sodako, senyum itu sodako, maka banyak-banyak bersenyum. Nah, dari sodako seri teh, tapi ulah seserian sorangan. Nah, iya tanda tanya, pan sodako teh kudu aya nu dikumaha dibere. Sodako seserian we sorangan. Nah, ini tanda tanya. Tabasyasya teh kitu tabasum. Kainan eta anu bukti ahoka eta dulur anjeun. Henteu sakabeh jalma
anu seuri ka urang eta dulur anjeun. Teu sakabeh. Sabab seuri na teh aya seuri tapi hatena benci. Nah, gitu. Dohirna mah seuri tapi hatena nongengan. Tah, aya nu kitu? Aya nu kitu ngaranna munafik. Apa munafik? Munafik. Munafik teh hari hareupeun mah Nah, tukakeun manaon? Nongengan. Hayang nonyok tukangeun mah. Tah nu kitu ngaranna munafik. Teu sakabeh jalma nu kitu eta teh dulur anjeun. Terus nu kumaha dulur anjeun? Idza lam tulfi di mana-mana henteu mangihan anjeun hi ka itu si jalma laka pikeun anjeun munjidan eta anu nulungan. Nah, di mana-mana tara nulung. Nah, berarti di mana-mana anu sok seuri ka urang basasa sok basasa ka urang tapi sok nulungan tanu kitu ngaranna ahoka berarti cek cahaya cek syair cek anu ngalagu. Yes, urang kembali kana contoh ya mana ieu contona nyaeta lapat kainan. Nah, berarti isim naon eta Pak? Isim fa'il. Mana khabarna? Ahoka mana isimna? Isim dhamir mustatir gitu. Kainan eta anu bukti itu man kuluman ahoka eta dulur anjing tu ieu beramal isim naonna? Isim fa'ilna. Aslah. Wal masdar kadzalika menyakit udah kieu masdar akurlah masaroge beramal seperti itu apa naon? Apa di sana? Mana contohna? Aya deui ka contohna. Wahar tawil deui. Oh, barengan ayana wacana fa'ulun mafa'ilun ya, keluarkan suaranya. Sada mulia. Tadinya gala. Sada mulia.
Saha al-fata seorang pemuda. Bibadlin ku ngerahkeun. Wa hilmin jeung ku hilim. Hilim teh bageura. Fi qaumihi dina kaumna itu fata. Wa kaunuka jeung ari kabuktianana anjeun. Iyahu ka itu fata. Alaika ka anjeun. Yasirun eta teh anu ngagampangkeun. Yasirun eta anu ngagampangkeun. Es. Ya anu jadi contoh labat. Wakau luka. Masdarna. Kabarna mana? Pokoknya, eta kabarna. Ya surah eta lain naon. Dari sifanya, ya surah eta pina fil mudhari. Yasiru. Saro yasiru. Nah, jadi isimna lapad ka ya. Wa qauluka domir khabana lapad yasiru. Ieu masdar ogenan we. Pertama, geuslah intina. Jadi wa ma yatasarrafu minha salian di fil madi oge bar pertama. Wa fi jami'iha tawassutul khabar. Hadis wa kullun sabqahu dama hadar. Wa hadis jeung kudu ngamanakeun ajeun bi jami'iha dina sakabehna tawassutul khabar kana nengah-nengahna naon? Khabar. Nah ayeuna mah sa khabar dikumahakeun, dipindahkeun ka tengah. Anu asalna ketika katartibanna khabar tadi tungtung nya dicaritakeunna ayeuna mah dikumahakeun dikatengahkeun. Berarti engke posisina antara amil aja isim. Nah, cek dia menang si khobarna dicicingkeun, ditempatkeun di tengah-tengah antara amil jeung naonna isimna. Berarti ke posisina kieu. Amil nawase khobar kakara isim. Nah, gitu. Itu hukumna kumaha? Menang. Cek kumaha? Cek di dieu. Atau tinggali kana naonna kana sarana. Maraduhu anna akhbar hadal apa sanyanya ari khabar ieu pirang-pirang fiil ilam yajib taqdimu al ismi wala takhiruha anhu ya juju tawassuda baina fi'li wal ismi. Nah, lamun teu aya anu ngawajibkeun kana eta, lamun teu aya anu ngawajibkeun kana ngaheulakeun khabar. Al ismi mendirikan kana isim. Jeung teu aya anu ngawajibkeun kana ngakhirkeun naon? Khabar. Pan keur ieu dina bab mubtada dijelaskeun nya, aya anu si khabarna mesti diheulakeun. Aya anu khabarna mesti dikumahakeun, dipanderikeun. Tah bat ieu teh anu ngameunangkeun diakhirkeun jeung di tengah-tengahkeun teh ketika teu aya anu ngawajibkeun kana khabar diheulakeun jeung dipanderikeun kitu. Tadi mana-mana anu korena lamun korena mah perkara anu ngawajibkeun kana khabar diheulakeun jeung dipanderikeun maka hukumna ajiz meunang diheulakeun meunang dipanderikeun ya. Berarti lamun aya anu ngaheulakeun misalna teh nya aya anu kamari teh ya tepat-tepat anu si khabarna wajib diheulakeun maka wajib diheulakeun. Berarti teu meunang di akhirkeun. Berarti gitu. Kan ya hukumna naon? Hadis pada menang diakhirkeun, menang di tengah-tengahkeun salaki eueuh anu perkara anu ngawajibkeun kana khabar dikumahakeun, diheulakeun jeung diakhirkeun maka hukumna mana. Contohnya ieu contoh anu keur wajib diheulakeun ye. Pamisalu wujubi taqdimi 'alal ismi. Berarti ieu mah lain contoh keur ieu bet. Da ieu bet mah keur nyontohan anu kumaha? Meunang. Ngan ieu mah keur nyontohan anu kumaha? Anu wajib diheulakeun. Berarti teu meunang dikumahakeun. Dipanderikeun teu meunang. Contoh, kana fi dari sahibuha. Kana kabuktian fi dari eta tetep di imah anjeun.
Saha sahibuha dulur anu ngabogaan anak itu dar. Aya lapad kana apa? Mana isim kanana? Mana isim kanana? Mana isim kanana? Sahibuha. Mana khabar kanana? Afidari digumakeun khabarna. Diheulakeun non sababna. Sabab dina isimna aya domir anu bolak-balik kana khabar. Pan keur ieu pernah dicaritakeun ada bab naon? Tema mubtada anu gambareun khabar anu mesti diheulakeun ketika dina mubtadana aya domir anu bolak-balik kana naon? Kana khabar. Tah ieu mah berarti ketika dina isimna aya domir anu bolak-balik kana naon? Khabar. Tinggal atuh kaharupna tu aya alasanana. Nah, fala yajuju hauna taqdimul ismi ala khabar, maka dina ieu contoh nu bieu teu meunang ngahalakeun isim bandarikeun naon? Khabar teu meunang. Matak ieu mah lain contoh keur ieu bet, da bet ieu mah keur anu naon? Anu meunang diakhirkeun, meunang dipandarikeun. Meunang diakhirkeun, meunang diheulakeun ieu mah contoh naon? Tah ieu mah contoh anu naon? Contoh anu henteu aya hubunganna jeung ieu naon? Yang ieu bet lain ieu, lain nyentohna ieu bet lain, tapi ieu mah keur nyentohan diheulakeun anu wajib diheulakeun domirna. Liala yauda ad-dhamir ala mutaakhir lafdan wa rutbatan. Tu ieu alasanana sabab teu meunang domir itu kana anu akhir dina segi lapad jeung dina segi martabat. Martabatna itu teu meunang geus lah teu dijelaskeun. Wa misalu wajib ta'khir khabar. Contoh ayeuna anu wajib ngakhirkeun naon? Khabar. Al ismi tina naon? Tina isim. Berarti isimna wajib diheulakeun. Khabarna wajib dimandegeun. Kana akhi rafiqi. Kana kabuktian sa akhi dulu kuring rafiqi eta sobat kuring. Wala yajuju taqdimu rafiqi, maka teu meunang diheulakeun lafaz Rafiki, menang. Nah sebabna, engke bakal kumaha? Bakal fa'ili. Kan ieu maksudna kabuktian dulur kuring teh sobat naon? Sobat kuring, dulur urang teh sobat kuring. Lamun dibalikeun sobat kuring jadi naon? Dulur kuring. Bae ini kumaha? Jadi pabalik lamun kitu mah. Beda murna, bakal beda murna. Nah, maka ieu hukumna kumaha? Hukumna teu meunang. Terus mana contohnya? Ayo ya contohnya. Wa misalu ma tawassutul khabar fi tawat fihi. Wa misalu ma tawassutu fil khabar qauluka kana qaiman zaid. Nah, iya contohnya. Kana qaiman zaidun. Mana isim kanana? Zaidun ban? Mana khabarna? Heulakeun mana khabar jeung isim? Tah, meunang diheulakeun. Menang sabab ieu mah eueuh anu ngawajibkeun khabar diheulakeun jeung eueuh anu ngawajibkeun khabar dipanderikeun, maka menang dibolak-balik. Menang di cicing tengah-tengah, menang ditungtungkeun. Ya menang da ieu ge bahasana tadi kan kumaha? Ajis pan menang. Jadi menang kana qaiman zaidun menang. Kana zaidun qaiman oge naon deui? Menang deui. Gitu. Qala Allah Ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Taya contoh syair Al-Qur'an. Wa kana jeung kabuktian haqqan eta nyata. 'Alaina ka orang sadayana. Naon nasrul mu'minina pertolongan jalma-jalma anu mukmin. Mana khabar kanana? Haqqan ban ya. Mana isim kanana? Nasrul mu'minin. Da ieu gambaran anu kumaha anu jais. Bisa dipanderikeun bisa. Wa kana nasrul mu'minina haqqan 'alaina. Nah, jadi kumaha? Jadi kitu bisa dikitukeun, bisa. Gitu. Dibalik macana eta mah. Cek urang mah teh dibalik. Da meunang ieu mah. Gitu. Panasana mah kieu. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Urang balikeun ayeuna mah. Wa kana nasrul mu'minina haqqan 'alaina. Nah, bisa digitukeun? Bisa.
salah jang teu meunang kitu nyanyahoan wae bapak teh tah ieu teh meunang Pak sabab teu aya anu ngawajibkeun khobar kada diheulakeun teu aya anu ngawajibkeun khobar kada dipaneurikeun mana betna tah aya betna wa fi jami'iha tawasutol khobar ajis cik urang teh sakitu geus wa fi jami'iha tawasutol khobar ajis. Nah, kadang ge Pak, ajis tak kudu ngameunangkeun. Lain anjing. Ajis. Tah, ajis kudu ngameunangkeun. Jadi meunang si khobarna diheulakeun, meunang khobarna dipandeurikeun. Geus beres eta. Bet wa fi jami'a tawassutu khobar ajis titik nepikeun ka dinya. Berarti sapotong deui acan? Acan. Eta karek sabaraha potong? Karek 2 potongnya. Nah, sapotong deui. Wa kulun ajeng ari sakabe ulama nahu hadaro eta ngalarang itu kulun sabqahu kana ngahalakeun khobar dama kana lapad dama. Talamun lapad dama mah si khobarna diheulakeun itu hukumna henteu meunang. Tingali kana sarana aya tah. Contoh ketika khobar lapad dama dikumahakeun. Diheulakeun. Wa asyaru bi qawli wa qulu sabqa dama hadir ila anna aqulul arab wa qulun nuhat manaa sabqa khabari dama ngalarang ngahalakeun khobar lapad naon dama alaiha manderikeun kan lapad dama wa hadza in arada bihi anau manau taqdim khobar dama ala mutasabihanahu la ashabuka qaiman madama zae dun tayu hukumna kumaha henteu meunang ngahalakeun khobar lapad dama. Terus lamun teu meunang kudu dikumahakeun. Nya kudu dikumahakeun, kudu dipandeurikeun. Teu meunang diheulakeun. Geus ieu mah sakumaha? Tah geus sakitu ieu mah. Jadi khobar lapad dama itu teu meunang diheula, teu meunang diheulakeun. Setengah genep nih. Wabit. Kada kasab gu khobar manafiya fajibiya masluwatan la taliya. Ngesalah barang bitna. Wa gairu